Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ananda sampurasun. Alhamdulillah, dina dinten ieu urang tepang deui dina pengajaran basa Sundanya. Nah, poe ieu aya bade ngadugikeun materi ngeunaan maca karangan argumentasi. Nah, dina materi ieu hideuk tiasa buka buku dina halaman 24 dugi ke halaman 27. Mangga urang kawitan aya bade ngajelaskeun, simak video ieu tengetan sampai ka rengseknya. Nah, maca karangan argumentasi. Karangan argumentasi nyaeta katulisan atawa karangan anu eusina ngajentrekeun hiji perkara kalayan dirojong ku alasan anu kuat. Nah, sangkan anu maca yakin tur percaya kana pamadegan anu disodorkeun. Nah, jadi kalau dalam bahasa Indonesia karangan argumentasi itu adalah karangan argumentasi ya, atau argumen itu artinya alasan ya. Argumentasi alasan pendapat. Jadi karangan argumentasi ieu teh dalam bahasa Sunda sami nyaeta tulisan atau karangan anu eusina teh ngajentrekeun teh ngajelaskeun hiji perkara, hiji topik masalah kalayan dibantu dirojong teh dibantu ku alasan ya, bantu ku alasan teh alasan ya, alasan nu kuat. Jadi argumentasi itu alasan ini ya. Ya, sangkan anu maca teh yakin ya, percaya dengan alasan yang ada di cerita teks itu. Nah, gitu maksudnya ya. Nah, ayeuna prak baca ku hideuk tulisan ngeunaan program keluarga berencana atau KBI di handap. Tengetan eusina sangkan kapanggih alasan nu jadi pangrojong karena pamadegan anu disodorkeun ku pangarangna. Nah, jadi ieu aya teks nyaeta tentang program keluarga berencana. Oke ya, kita buka saja. Nah, ini teksnya ya, kita baca. Program KB keluarga berencana ya, keluarga berencana itu adalah satu keluarga anaknya cukup 2. Nah, jadi itu ya. Oke, kita mulai. Nah, keamanan tur katengtreman dina kahirupan sakumna warga masyarakat tangtu bisa ngawujud lamun kahirupan sakur kulawarga. Jadi keluargana keadaannya aya dina kaayaan ayem tentrem teh tertib ya, damai itu raharja ya, keluarga tertib rukun damai ya, sejahtera. Nah, ku kituna karaharjaan kulawarga, kesejahteraan luar keluarga maksudnya itu ya, mangrupa modal utama pikeun numuwuhkeun karaharjaan dina kahirupan sakumna warga masyarakat. Nah, jadi kesejahteraan warga itu atau ketentraman, kedamaian dan kesakinahan keluarga itu modal utama di dia maksudnya itu ya. Pikeun nuwuhkeun kerjaan dina kahirupan sakumna warga masyarakat. Lanjut paragraf kedua. Pamanggih kolot baheula nu nyendekeun yen kulawarga anu loba anakna bakal loba rezekina. Jadi kolot baheula mah loba anak loba rezeki itu ya. Nah, geus teu bisa tumerap sagemlengna dina kahirupan zaman kiwari. Lantaran kulawarga nu loba anak teh tangtu leuwih gede tanggung jawabna. Jadi loba anak pasti leuwih gede tanggung jawabna ya, dina nyumponan pangabutuh. Jadi kebutuhannya lebih banyak anak lebih banyak kebutuhan ya, dibatan anak sekeluarga yang anaknya sedikit atau anaknya saeutik.
tuh. Jadi nah biaya keur kahirupan sapopoe lain ngan ukur keur nyumponan dahareun jeung pakaian hungkul, tapi kaasup biaya sekolahnya keluarga itu harus ada memperhatikan biaya sekolah, biaya pikeun kesehatan awak, kemudian leuwih biaya pikeun nyadiakeun padumukan anu merenah ya kebutuhan sehari-hari mangrupa pangabutuh anu kudu katedunan nuku unggal kulawarga. Jadi maksudnya bahwa dalam sebuah keluarga itu tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari makan, tapi perlu juga pakaian ya, perlu juga pakaian ini ya, biaya sekolah, kesehatan dan lain-lain. Nah lanjut, keayaan dina kahirupan jawan kiwari zaman sekarang kiwari teh pangabutuh nu beuki nambahan teh teu sabanding jeung penghasilan. Jadi kebutuhan tambah banyak tidak sebanding dengan penghasilan seorang ayah bekerja. Nah malah teu saeutik jalma nu meunang hasil tina itikurihna sapopoe ya, hasil jerih payahna teu cukup pikeun nyumponan pangabutuh keluargana ya, nu balu karena kayaan kehidupan eta kulawarga teh ninggang karena peribasa dahar sore henteu isuk. Nah jadi ku zaman sekarang itu memang pekerjaan susah ya, gaji kecil, jadi memang banyak pengeluaran tapi pemasukan sedikit, maksudnya begitu ya. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa Sunda mah kieu dahar sore henteu isuk, jadi sekarang bisa makan belum tentu besok itu ya. Nah itu ya yang harus kita pahami. Kemudian kita lanjutkan ke halaman 26. Nah kahirupan nu pinuh kasusah akhirna ngadatangkeun rupa-rupa pasualan. Nah dengan banyak kesusahan ya pasti banyak masalah pasualan. Nah kahirupan rumah tangga loba barudak nu masih kene memerlukeun atikan di sekolah, atikan teh pendidikan kapaksa kudu eureun sakola gara-gara orang tuanya tidak punya uang atau penghasilannya kecil ya. Nah lantaran teu sanggup ngedunan biaya, tidak sanggup membiayai. Nah jadi banyak ini terutama di daerah kampung-kampung ya. Nah unggal kulawarga tang teu boga kanyaas sarta boga pangharepan anu leuwih hade pikeun kahirupan anak-anakna. Nah pikeun ya. Nah pikeun ngahontal eta pangharepan kulawarga anu boga anak loba tangtu leuwih berat usahana, ku kituna teu saeutik jalma nu kapoekan ya, kapoekan dina nyiar kipayah nolih palanggeran, tapi rumpad rampit kasisi kagigir kanu lain hakna es tuning tunggul dirarut catang dirumpak dapon kahayang bisa kahontal. Nah balukar tina usaha seperti kitu loba jalma nu lubak libuk hartana tapi teu ngarasa miboga karaharjana di keluargana sejahtera. Jadi kalau keluarga yang mencari pekerjaan yang tidak halal itu tidak akan berkah, itu maksudnya ya. Di sini ada kata-kata ini nih. Nah kulawarga anu boga anak loba tangtu lebih, nah ya pakai ini ya, lebih berat usahana, ku kituna saeutik jalma nu kapoekan. Tak kapoekan itu jadi tidak sadar apa yang dikerjakan oleh seorang ayah bekerja itu tidak halal, artinya misalnya mencuri ya, korupsi ya. Jadi itu maksudnya ini peribahasa Sunda semua ini kata-kata orang tua dulu rampit ya, kasih si KGG. Jadi mencari pekerjaan atau mencari uang dengan cara yang tidak halal itu akan merugikan keluarga, dan ini akan menjadi karaharjaan di keluarganya tidak baik gitu ya. Nah kemudian pikeun ngawujudkeun karaharjaan keluarga tangtu henteu ukur gumantung kana kabeungharan harta banda, tapi lebih loba ditangtukeun ku kabeungharan hate, ku ayeuna katentraman. Jadi anu jelema ku lain ku beunghar duit tapi kudu ku beunghar hate.
nya ku beunghar hate insyaallah kaayaan keluarga akan tentrem nya, silih pikasi silih hargaan tuhnya diantarana anggota keluargana. Kaharjan keluarga anu kitu teh diantarana bisa ngawujud lamun sakut pangabutuh boh lahir boh batin kacumponan sagemblengna gitu ya. Nah, kemudian tina hasil panalungtikan penelitian para ahli kependudukan kapanggih yen kulawarga anu mibanda karaharjaan dina kahirupanana lolobana kulawarga leutik. Tah, jadi anu sejahtera anu adem tentrem teh keluargana leutik. Itu menurut penelitian para ahli. Nih jelasin ya. Nah, nyaeta kulawarga nu anggotana henteu leuwih ti 4. Jadi misalkan 3 2 eta masih sejahtera ya laharja. Jadi henteu leuwih ti 4. Nah, jadi leuwih ti 4 teh bapa indung jeung 2 anak gitu. Cukup 2 anak ya. Karena KB itu keluarga berencana itu program pemerintah cukup 2 anak gitu kan, suka ada di iklan ya. Nah, dumasarkan hasil panelungtikan atau penelitian tur geus katingali buktina dina kahirupan masyarakat, pamarentah ngalaksanakeun tarekah nu disebut program keluarga berencana. Tah ieu nya ngalaksana pamarentah teh ngalaksanakeun tarekah usaha aturan ya. Nyaeta tarekah pikeun ngawujudkeun keluarga anu raharja sejahtera ku cara ngawatesan ngabatasi lobana anak, banyak anak ya yang dilahirkan di setiap keluarga supaya henteu leuwih ti 2. Tah henteu leuwih ti 2 KBT ya. Nah, saanteuna ari anakna saeutik mah pangabutuh keluarga teh tangtu bakal kacumponan ya, terpenuhi kecumponan itu sakumaha kuduna gitu ya. Jadi keluarga berencana itu program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh semua warganya. Apa manfaatnya? Agar kebutuhannya tidak membengkak, tidak banyak, dan supaya terpenuhi. Sekarang kalau banyak anak tapi pekerjaannya tidak ada atau penghasilannya sedikit, kan itu akan membebani ya ayah ibu. Kecuali kalau banyak anak kemudian ayahnya pengusaha, ibunya pengusaha, baru itu insya Allah. Dan kesejahteraan, ketentraman hati tidak ditentukan dengan uang ya, tetapi ditentukan karena hati kita, ketenangan kita, keakraban kita dengan keluarga, saling menyayangi, dan terutama kita beribadah pada Allah itu ya. Nah, ini semua termasuk paragraf karangan argumentasi. Jadi argumentasinya di mana? Argumentasinya adalah bahwa alasannya bahwa kita harus KB itu supaya kita tidak membebani kehidupan kita ya, ke ekonomi kehidupan kita. Itu maksudnya. Jadi argumentasi itu alasan, karangan itu alasan kenapa kita harus KB ya, karena supaya tadi ya supaya kehidupan kita terpenuhi atau bahasa Sundana kacumponan. Nah, ayeuna pancen hidup halaman 27 ya. Nah, sangkan eusi baca nu kudu dibaca leuwih ka harti sarta kacangcing isina hidup kudu bisa ngaringkes. Ngaringkes teh merangkum bacaan, nyaeta nuliskeun pokok bacaan atawa bagian anu penting anu jadi bagian utama tina hal anu dipedar ya. Nah, sabada hidup maca karangan argumentasi ngeunaan program keluarga berencana, prak tulis eusina dina wangun ringkasan bacaan gitu ya. Nah, silakan kalian kerjakan tugas ini. Kalian itu harus merangkum atau meringkas bahasa Sundanya ya, meringkas dari halaman 25 sampai halaman 26 gitu ya. Dikerjakan di buku tulis. Oke. Nah, sakitu wae ti aya, mudah-mudahan seueur manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.